Are, Bray, Rizky ya. Enak nama salitereun ya teh. Eta pisan. Oh, apa enak namanya teh. Tapi untuk pacek klik euy. Tadi bae ngisi bensin 3.000 kampung teh. Aing pusing. Pusing kunaon maneh? Majikan ngiluan Bang Semok. Bang Semok. Geus ya ti aing bae, ajeun aing maladang utang ti Batak keur tadi beurang ge. Mari kalau lah. Lah aing mah duit teh ka bawah deh ge. Sabatulah. Kala. Penting mah mabok karepna di Bang Batak lah. Nah, Bray. Ngomong si bos ngatur ngapat duit. Kurang doan melinjang doronganna. Ya enak nama betong melang euy. Sampai kumaha orang teu buat duit. Tadi bae gua simpel senyawa waktu. Ayo kela aing kita kan kokorotak. Nah, iya Bray. 2.000. Nah, ya deh ya. 2.000, Bray. Aduh, 2.000. Geus meunang da meuli suuk mah. Namanya. Eta ka warung Setini. Saya gagan men. Karek itu hitungan tuh. Ulah pusing ku Bang Emok nganya anjuk deui. Geus sih nya lah. Warung rame euy. Era moal mulinahan 2.000. Ada nganjuk itu. Geus ulang nganjuk deui aing pusing Bang Emok. Manya kan menang sukra betekat enak. Geus padu menang bae lah. Karena kamu si bos Igona ieu biji manten. Yuk, geus. Bang, beli kopi lah. Kopi naon? Kopi cappuccino. Oh iya. Ya, Taras-taras teuing ku Superman. Duh, mana beuteung teh jiga kudung bontot, boy. Sia itu masa depan ya. Cih, tapi diilik-ilik mah jiga sih kamanying ku nepis kurang diomel. Dah, ieu budak nu kamari euy. Aing salah server ngopi di dieu. Sah, coba kita kanyahoan. Kitu bagus itu. Ngiring calik? Mangga. Lain aya diilik-ilik teh, dewek teh oge nu kamari urang mencut teh ya. Itu kumaha? Nyalain dewek teh maksudna naon? Kabur teh. Museum teh ka aing yo. Tuh, Dekeun bisa enggak beteng ya. Hampura urang mah hirup geus dedet-dedet. Dia, ngomong ke bener. Tuh man, kieu mah lah. Bray, kucingnya pijit. Rasa kagum itu. Ampun tuh maneh. Ampun. Mere tengan 2.000. Isukan mau mere teh 3.000 coba. Awas bae bejakeun ka Mamang aing. Jadi goblok, kunaon maneh? Tuh orang terus dikeroyok euy. Usaha. Kemari. Hayu Tang. Ayo. Iya si bosna ya. Iya. Bos. Aduh. Mana maneh? Karek nongol. Aing mungguan tadi salidila budak teh kamar. Ih, cerita nama aing teh meuli dorongan, tatang teh.
Ada timu budak mentut teh ya. Udah mau kabur. Lah eta Tapi tenang bos. Poin kebugan. Pokoknya budak lagi. sampai banjut. Kayak siap ulah padu bae ke. Kumaha urusan ulang kebugan jelema. Geus Geus. lah. Kayak bae lah. Itu mang barudakna tuh. Tak barudak. Nah, hah? Mana nu kebukan? Kalau orang nah, mana? Ya iya. Oh, kurang ajar mana? Mana bosnya? Ada bosnya. Kumaha ieu digebugan sampai ka peot kieu, ha? Heuh da eta mah tadi. Heula, itu tinggal mun saroek. Ya gegeran tangga gebugan ini. Awas negara bugan deh, kalau orang karunya geus peot dikebukan. Ampun. Ampun. Kamari ngirim foto ke orang lintuh kene. Nah, ayeuna geus peot. Udah kamari mana lintuh. Ulah sekali-kali deui nya. Ya Pak. Karunya budak kene. Awas sekali-kali baralik, belubar. Ini dia Pak, bumina Pak. Orang bubar. 5 minutes later. Aduh bos. Nah, Bos. Kayak udah. Ya tenang sih kamu. Udah ngiring calik. Lain ada kena kamari orang mencut teh ya. Nyalain dewek maksudnya naon kabur. Dok situ yuk kau. Heuh da eta mah tadi. Heula, itu tinggal mun saroek. Ya gegeran tangga gebugan ini bener.